Nah kulantaran loba berit di imah nuboga imah miara ucing sebab anti na berit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sih berit ini ucing teh pamatian berit ucing teh pamatian berit geus embungeun berit mun aya ucing berit ngobrol kumaha urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan tuh imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di imah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa puarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh macekeun hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula geus nginum gakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma ai geus Sidina Ali maupun gede syahwatna lantaran yen mau gagah jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar nya mah lain nginum jai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces jadi jangan nggak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas azan Allahu akbar nonggeng sia aduh Masya Allah jadi nggak buka adana make eta masalah wajibu mal qadai alim sakuli som bisa sitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji alawalu fi Ramadan ala fi ghairi alam muta'ammidi muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta aja doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingnan teu niat lalaworanya na teu peting teu niat berangna wajib imsak nya wajib qada nomor katilu alaman dasara zanan baqalail babana khilafuh nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam 3:30 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada beurang yeuh kagetnya lagi barang di deuleuh jemna tetep 3:30 keneh bae ieu mah horenganan innalillahi jemna Masya Allah Aisyah payah tuh tadi kubur iya horenganan jemna 3:30 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh eta kan nyana boga sangka peting ternyata berang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade nomor kaopat alaman aftara dzanan li gurubi dzanan al gurub babana khilaf itu ieu mah buka nyana es barang es udang kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah leng oh geus peuting cek nyana ieu
geus magrib kajian gugu barang neuleuh lalai halal liber. Baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran. Kuari mah teu lalai. Kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran, beurit kuari mah geus teu sieun ka ucing. Baheula mah pan ngobrol di alam beurit. Beurit teh ngobrol jeung beurit. Beurit ngobrol teh jeung beurit deui. Buaya ngobrol jeung singa. Ngobrol baheula di zaman baheula teh kuari ge ngobrol ngan urang teu paham. Hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah. Buaya ngobrol kapangi di sisi walungan jeung maung. Selamat pagi cek maung pagi cek. Biasa ngobrol. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja cek. Tidak ada masalah. Bagaimana di leuweung? Di leuweung juga enggak ada masalah cek. Ngobrol biasa, kuari ge sarua teh. Tapi cek buaya kula aya kesedihan zeti. Naon? Masalahna jelema zalim. Zalim. Ka kula cek. Pelebah mana zalimna? Aing teu naon teh kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah. Boh, wali meureun teh buayana. Ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena. Emang kunaon? Salah setik cek ngana teh awas aya buaya salah setik aya buaya kitu onam kula teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kula nek jasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anu buaya eta ngobrol mau ge ya Allah berit ge ngobrol berit ngobrol kumaha ieu urang kuari mah amankeun bae imah ieu mah yeuh ulah ku urang ulah dicicingan heueuh atuh tu imah itu bae beurit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa puarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu. Nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sieun beurit indit ucing teh pamatian beurit ucing teh pamatian beurit geus embungeun beurit mun aya ucing. Tah zaman kuari mah begitu beurit neuleuh ucing kecil ucingna teh macegan rombongan urang geus geuleudeh cek teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag beurit kuari mah beurit ngudag ucing sieun anu ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya masyaallah jadi lamun urang carita-caritakeun tentang hewan penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kumaha ditugaskeun ki aya teh kabeh teh masyaallah geus sempurna kabeh ya Allah datang ka urusan setan geus sarua dina bulan Ramadan teh supidati syayatin dirantai setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci break geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan masyaallah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik mana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lembang bener ayah kaget ya lagi si setan tak lain lantaran iya bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa
ya Allah make jas biasa kasep cek dari depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi bakasep ganteng setan. Ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi kadang make BHS. Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada goreng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat cek lah aja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu untuk kunaon cek lain atuh pan atuh keke kumanya lamun teu ganggu mangkenya na bisa ibadah teu kudu diganggu nya nangis leuwih parah tibatan kula cek nya si aki ke seuri bae masyaallah kari geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui ai kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu tuh teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya ai nu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu kita mah geus ngubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus bae beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutan nya panas manda kula geus selesai jasa geus lah mending istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan teh setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh kiai tadina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang ambruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar beuk sodako ka setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu saya boga masalah kos kitu cek kiai teh ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar macam Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan nya cek gara teh makana lah aing munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan seneungkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan?
cek lah tuh aika kula mah teu kudu disodakohan sebab kula mah rajana raja lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek bener saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula lamun nu sok ngurangan timbangan ngurangan takaran teh eta anak kula hiji nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang panderina balik pangheulana eta anak kula loba tah anak setan bisa kadinya tah lamun nu datang pang panderina ka masjid balik pangheulana eta anak kula nomor katilu nu deket pondok pesantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula loba teman nu kitu di ditu di Lampung di dieu mah di dieu ngaraji kabeh campur main gaples etik badade di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula eta bae geus baikeun ka dinya geus tep ngaleungit setan tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan ngurangan takaran di aku anak setan jelema nu ka masjid pang panderina kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan ai kebenaran ustad urang kos kitu eta ge ustad anak setan berarti anu deket pondok pesantren kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan bisi bangke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia anak dasari bae bapak geus setan burung ajeuna mah anak dasari bapak geus seuri ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bae cek Masya Allah ngaku jaga setan teh ngaku ka anak-anakna etan tadi ya Allah ya tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus nyaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun henteu cek aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun henteu teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawingun tah teu ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan teh mantak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka Abah cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun kana kolot ge cager ge sebab eta anu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae kana kolot ngomong kana ngora ngomong kana kolot bacakan dasimun simbreukeun kana kolot lamun grak paeh-paehnya lamun hirup cager eta dasimun setan dasim eta geus bari mah lamun anu kolot dasim sia so masalah geus pokona mah beurang mah ieu sing hade lantaran lamun terjadi nya wajib qada nya wajib kafaratul uzma tapi lamun ngabatalan heula teh hayang-hayang teuing kemudian nyana nyaho kana doraka ngan teu kuat nginum heula
geus nginum kakarak jima jadi batal awalna ku nginum kemudian jima ta eta henteu kudu kafarat ai doraka mah tetep doraka wajib qada ngan teu wajib kafaratul uzma. Kayak Sayyidina Ali maupun gede syahwatna lantaran nyen mau gagah. Jadi begitu azan teh maghrib Allahu akbar nya nama lain nginum jai Zam-Zam cekel pamajikanna tangkarakeun ces jadi jangan nggak buka adana ku eta tuh masalah urang ge pas adzan Allahu akbar nonggeng sia aduh Masya Allah jadi nggak buka adana make eta masalah wajibu mal qadai alim sakul som bisa sitati mawadia wajib disertai dengan qada kudu imsak dina genep tempatnya wajib qada nya wajib imsak teh kos nu puasa bae padahal teh iji ala walu fi Ramadan ala fi ghairi ala muta'ammiri muta'adin bi fitri aya jelema di bulan Ramadan ngahaja-haja buka na eta aja doraka kadituna tetep bae wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak. Nomor kedua ala tarikin niati lailan bil fardi petingnan teu niat lalaworanya nati peting teu niat beurangna wajib imsak nya wajib qada. Nomor katilu alaman dasahara zanan baqalail babana khilafu nyana sahur boga sangka peting kene ternyata horenganan geus pajar nyana hudang barang hudang neuleuh jam setengah 4 kebeneran jak nyana jelema serpi jana dahar beres dahar nginum beres nginum ngarokok pas ngarokok serpi amat jak nyana tapi kadeuleur ada beurang ye kagetnya lagi barang di deuleuh jemna tetep setengah 4 keneh bae ieu mah horenganan innalillahi jemna Masya Allah Aisyah payah tuh tadi kubur iya horenganan jemna setengah 4 bae nyana horeng dahar teh ba'da subuh eta kan nyana boga sangka peuting ternyata beurang wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum terus tetep wajib qada poe eta sing ade. Nomor kaopat alaman aftara dzonan li gurubi dzonan al gurub babana khilapa itu ieu mah buka nyana es barang es sudah kasorean biasana kan puyeng tah udang sore mah leng oh geus peuting cek ngana ieu geus magrib kajian gugung barang neuleuh lalai halal liber baheula mah lalai kapan bisa pakai anggeran kuari mah teu lalai kuari mah lalai teu bisa pakai anggeran berit kuari mah geus teu sieun ka ucing baheula mah pan ngobrol di alam berit teh ngobrol jeung berit ngobrol teh jeung berit deui buaya ngobrol jeung singa ngobrol di zaman baheula teh ngakuari ge ngobrol kan urang teu paham hanya wali-wali Allah nu dibere paham lah buaya ngobrol kapangi di sisi walungan jeung maung selamat pagi cek maung pagi cek biasa ngobrol gimana kabarnya baik-baik saja cek tidak ada masalah bagaimana di leuweung juga enggak ada masalah cek ngobrol biasa kuari ge sarua teh tapi cek buaya kula aya kasedihan zaiti naon masalahna jelema zolim
kakula pelebah mana zolimna aing teu naon teu kumaha kula malah atuh geus kumaha Allah wali meureun teh buayana ngan kula mah teu ngeunaheun ngadengena emang kunaon salah saeutik cek ngana teh awas aya buaya salah saeutik aya buaya kitu onam kula teu pati risi ieu nu paling risi mah masyaallah aya jelema menyebutkeun wah itu mah air mata buaya cek ngana teh teh kula nek jasa cek ngana disebut air mata buaya pugunya anak buaya tak ngobrol mau gak ya Allah berit gak ngobrol berit ngobrol kumaha orang kuari mah amankeun bae imah ieu mah ulah ku urang ulah dicicingan heuh atuh tu imah itu bae berit teh keban dibere tugas ku Allah lamun nu tilok ngazakat tah cicing di dinya sia nu tilok sedekah tah cicing sia di dinya sok ku sia daharan naon bae nu aya pokona mah daharan ku sia tah tugas di Allah ieu lamun di mah urang loba beurit tah eta teh introspeksi bahwa poarting urang teh kurang sedekah bating urang tah baheula mah beurit teh kos kitu nah kulantaran loba beurit di imah nu boga imah miara ucing sebab antina beurit adalah uncing teh mantak asal gok bari aya ucing sih berit ini ucing teh pamatian berit ucing teh pamatian berit geus embungeun berit mun aya ucing tah zaman kuari mah begitu berit neuleuh ucing kecil ucingna teh macekeun rombongan urang geus gede cek teh jadi kuari mah tibalik baheula mah ucing anu ngudag berit kuari mah berit ngudag ucing sieun ucing embungeun ampun cek ucing teh zaman tibalik aya Masya Allah. Jadi lamun urang ceritakeun tentang hewan, penemuan para wali-wali Allah hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu ngomongna hewan ieu kieu kuala ditugaskeun ki aya teh kabeh teh. Masya Allah. Geus sempurna kabeh. Ya Allah, datang ka urusan setan geus sarua. Dina bulan Ramadan teh supidatis syayatin. Dirantai setan. Setan teh dirantai ugligot abwabun nar lawang neraka dikunci brek geus ditutup dibuka putihat abwabul jannah lawang surga dibuka kabeh blak ku ari teh lawang surga dibuka lawang neraka dikunci setan dirantai ngeunaheun diasakan Masya Allah eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pang buktikeun coba setan lantaran wali atuh diijabah ku Gusti Allah hei akik mana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lempang bener aya kaget cenah ge ieu si setan tah lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek deret depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na teh pikasieun tapi bekase ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat ceuk lah manja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu